Ari Ari ayun di ayun ayun kusum. Ya Allah, itu Jang Tasum lain sih. Siga Jang Tasum anak orang itu. Tasum, terus bapak jangan wae kemana kan? Ayah. Ayah. Tasum. Ayah. Tasum. Ayah. Tasum. Ayah. Geus atuh Asia teh babara kali. Bapak neangan wae, ka mana wae maneh teh. Aduh ya Allah. Aing mah Jang. Ayo. Ayah. Tasum teh kemana deh ayah? Kurang balik. Ayah. Tasum ngeri hati ayah. Sabar Jang. Aduh ayah. Tasum teh boga kamu ayah. Ayah hubung bapak ikan itu yuk. Enggak dihina deh mah ayah. Tapi ayah geus kasep meureun. Kasep urang milih kasep kayak gitu mah. Kurang skincare heula, pedicure Jang. Ayo. Akhirnya hampura neng ya. Baik bisa ka dia amang gitu. Akhirnya sibuk neng, ini lama gitu. Tapi nyempetkeun alhamdulillah ka dia. Cina neng gitu damang. Nya amuhun teu damang igi talik nang geng bae. Neng kunaon si penyawatna? Bisul. Nya amuh bisul. Kemana wae bapak neangan wae tuh. Tadi tuh ka dieu kan. Telepon bapaknya. Bapak sebenarnya ke mana? Kurang ka dieu Jang. Bapak boga kenalan, bapak tulan gitu, boga anak parawan. Aing kurang ka ditu. Geulis teu. Nya Kos nindan teu. nya pokona namanya halus lah budakna, kalem anggun lah gitulah gitu ya teh. Ayo tuh Pak. Ayo buru ayeuna. Yang hayu kalem lah. Kurang ka ditu Jang. Jago. Eta neng bisa bisul kitu kunaon sih awalna? Duka puguh Oh, langsung ke situ. nya muhun. Hampura ya aywan neng karek nembe ningali nya. Aywan sibuk wae karontog, sibuk wae mawaan wipi aya job ke situ. Nya teh naon tos biasa. Tapi teh tiasa mawa naon-naon gitu kieu. Biasa bias. Da aywan biasa kita mawa naon-naon ka dieu ulin ge nya. Hei. Ai mama aya. Aya lebet. Oh, salamkeun ka mama nya. Nya Nya apenjo ekui heula gitu nya. Ngantos nya. Apenjo ekui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya Jang ya. Ini tapi ya mana ya? Jang. Sup. Udah teh. Sup. Ini sih kurang betul kan. Aduh. Ini Jang Tasum kita ini. Oh jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Iya. Enggak kan? Iya kita. Iya tong dihandap atuh di. Tah, iya sani. Jadi kieu sum ya. Sum kalah kadinya, kadieu kalah jeung dieu. Ah. Bapak teh bade ngenalkeun Takal Jang Tasum ieu Neng Dipa, tos kenalan acan. Ka acan Pak. Bapak teh kenal heula. Neng. Ai aran A. Aran A.
Neng tos lami nyalira we nadi ya. Lupa saat tadi. Tak asa saha. Itu mama dilebat. Pak, kolot na cenah. Nya tenang itu. Tenan naon? Geus kene lah. Tos ka dieu da bapak tos. Tapi kumaha awewe teh, Pak? Eta diuk na nyanggeng wae. Oh, duka atuh da geulis da ina mah. Nanya. Eta kunaon sih, Neng? Ya bisul, tos bisul. Si Bapak mah. Bapak kudu terus-terus saya ngobrol mah ongko-ongko we atuh ah. Pra aku mere kena bisul. Kumayu. Cocok tuh jeung Tasum mah. Mantap. Oke, si Ninda kumaha? Terus tong mikiran Ninda lah eta mah. Ninda keur kuliah hari itu ke Bandung, jauh. Terus bawa ka bawah deui meureun di ditu oge. Tapi bener Neng, keur ieu tak gaduh ka Bogor. Ente. Nya. Oh, mending atuh Pak itu ka Bogor mah. Nah, Ke situ mah deh. Tapi sok arah-rata deket awet ya Pak. Kumaha sih teh? Ayo balik we yeuh. ayo ngobrol heula. Ya. PDKT cek anak muda ina mah sok mangga jang. Bapak ke mana? Ih, piraku. Buang. PDKT di tongkrongan ku kolot ieu mah kumaha sih. Sok ninggalkeun wae. Jadi panas diri kos kieu eta. Ngobrol jeung awewe teh, kos bapak baheula. Pak tuh Pak. Entong tinggalkeun cicing. Bapak cicing we udah dikieu lah. Terus ngobrol. Kumaha nya? Deu. Ya mungkin Tasum. Ieu we amang deui kayaknya ka dia. Heeh. Aya tos gitu mah. Nya tos terang bumina. Tadi Bapak teh eta cenah naon ngaranna teh manggihan cenah budak. Kos kitu di dieu maksudna teh manggihan. Tapi keadaanna keur teu damang kamari jadi teu bisa ulin bapana. Karek nembe naon? Nembe ampruk jeung bapak kitu. Heeh. Nyantos tuh Nyeng ya? Heeh, entos atos. Ieu nyau imana mah? Iya. Heeh sih nyantosnya. Ayo Pak tuh Pak. Ka mana? Wih, Sakedeung teh ngobrol teh hayu atuh. Ya, Mari gini, amprok jeung awe ngobrol sakedeung. arah tuh Pak Bentol Pak. Sia mah encan sih. Puguh kemari teh. Ai gua andi tuh deh. Mana coba? Ayo tuh. Ayo. Balik beneula. Ayo. Tereh panen teh ya alhamdulillah ya. Geus bareukah kieu. Tinggal nungguan panen ya. Jadi kawin teh ya beres ya. Ish. Tuh manuknya gobloknya. Neng, Nen alus teh kumisa. alus ah. Bogoh meureun. Aduh, aing. Mungkin ameng deui kan Neng ya. Nya amin. Tapi kajian bareng ku mamah ieu. Biasanya Wios. nya Ajen. ajen. Da ilah. Kitu ai kos kieu mah ngeunaheun teh duaan teh serasa milik. Kos awena si penjol eta. Keur bobogohan ya kos nama. Aing kejakeun ya. Si penjol ku aing ya. Di pasien martabak ku bapak. Nyata ge pasti tingkat neng gitu martabakna. Geunaheun ieu tereh lah. Kos batur teh kitu hayang hajatan, upacara adat, papag kawin teh. Ngeunaheun pan. Ulah urang wae pan. Jadi panen ayeuna mah ya lah alhamdulillah ya. Hei, Jal. Uset. Lagi nih eta mau jauh-jauh ka dia. Set aya di dieu. Duh, Alhamdulillah. kumaha damang. Oh. Set saya. Heeh. Set ayeuna wah ya ka dia. Ka dia tuh. Di dia. Ah, Oh gitu. bener. Jauh di jugjug anggang di tiang aya naon ya?
Oh, jadi kia ya. Jol. Jauh-jauh. Kumaha? Orang teh rek minjem duit. Minjem duit. Heeh. Keur naon? Biasa rek nyandung deui. Alhamdulillah tuh. Oh. Urang ge can menang. Wah, elek ku urang atuh. Oh, yo, urang geus buka 5. Nah, terus Anu hiji di Hong Kong, bener. Taiwan, di Singapura, Wah, jauh gitu. di Langsep, Bener. di Tempuran, Buset deh. di Bayur. Bener. Ya, loba. Heeh. Anu urang minjem duit euy, Aek naon tajing naon? modal kawin ho. Oh, nambahan deui. Oh, hiji deui. Buset deh. Oh, nu kumbah piring. Urang teh ayeuna teh ya panen pare geus bekah gitu. Tinggal nungguan iya panen gitu. Tah urang oge aya acara. Acaranya eta urang ge arek nikah. Orek nikah. Heuh, tahun hari teh. Eta kumaha sih urang dibere moal. Nyangke heula gampang nungguan ieu heula pare gitu geus bila mana geus sukses gitu geus mahal juala kayak aya disisipkeun gitu. Oh, ya ngomong-ngomong kieu ya. Aya naon. Tadi kan Ruas ya aya naon. lain. Kalem. Tadi urang ka ditu. Oh. Tuh, liwat jalan ka dieu tah, ka dieu. bener. Tah sama me ka dieu teh urang ningali ka bogoh di dinya liwat. Sasi nya. Jeung batur. Bener, Mang. Buset, lain bohong buset. Set goblok. Sideun eta pan buset ieu calon ieu. Tadi liwat make motor. Beres ta budak teh nya. Anak kumaha? Sampeurkeun urang sampeurkeun eta. Tadi sampeurkeun. Sampeurkeun da sabab kieu, Mang. Heeh. Eta budak teh geus jodohna urang. Geus sareatna jeung urang gitu tah. Manehna teh kunaon jeung batur. Eta beres ieu. Astagfirullahaladzim. Geuning obo. Udang atuh. Ngomong naon tadi ngomong. Cuma curhat ieu. Ngomong naon ngomong. Geus enak orang disampeurkeun wae ka budakna yeuh. Orang tampilingan lah, tuman lah. Budak saha? Budakan eta anu nyokot pamajikan kieu calonna. Oh, ayo tuh rek ka ditu mah. Geus ayo. Ayo. Tuman yeuh. Yuk gandong ya, gandong. Ayo. Ayo. Siap. Tah, itu. Goblok teh budak teh teu beres ya. Tinggal anjau arah aing yeuh. Goblok budak teh. Parusing aing yo. Unu liwat acan. Di imah aing dicari kanan wae ku majikan. Gua kue setor. Coba aing hirup aing nganggur wae. Setahap. Gimana? Gede. Woi. Aman. Aing kebuka jelema. Kadira. Naon? Jatuh nyawa aing banget aing jagoan. Bener. Naon sih? Kita ngajedokan dirinya naon? Gula turun kena eta budak. Turun. Iya saha? Apa lieu? Maksudna naon yeuh? Geus ayeuna mah urang milu we ka ditu yuk. Ka mana? Urang kebukaan jelema. Buset kabogo di dia dicopet. Ayo. Oh jadi inturkeun ieu? Ayo geus yuk. Tadi mau budak ieu. Ayo. Oh, mege Oh, ayo. Ayo bro, algojo. Turun. Bro. Ayo, bro. Kok ngepelaku aing preman saya dikan Nokia. Ya bang, dia bang, ayo. Kehola aing tungguan ho. Pelaku aing preman tinggalkeun. Oh bener. Besok, teulah. Iya, ayo. Bro, teulah. Wah. Kayak malam mah orang ka Orsel neng. Iya, Di angin numpak non emang di Orsel. paknanya kincir. Kincir sok puyang ama. Nana tuh, Naon nu ayam. Ya kayak tadi lo mau boga duit. Yo kene teh. Gitu mah. Mana? Budakna? Eta jelema eta. Oh iya, anu ngarebut calon pemajikan aing teh. Tuh beres ya budak. Eta jelema eta. Turun bang. Jauh tuh aya jauh. Beres ya. Iya. Heeh. Oh jauh. Woi! Buset. Oh. Ini sia batur aing geuning. Naon maksud ieu? Pemajikan aing calon ieu. Sugan teh saha eta? Ah, Naon sih? ieu saha coba ieu? Saha? Calon pemajikan ieu. Oh, Ya heuh. terus maksudna naon? Eta kuna bobogohan buat. Isana arek kawin ieu, Ya Pak. urang mah bapak Geus gelut ayeuna mah aing di dieu lah. Selesaikeun. tangan eta. Ayo geus, Bro. Tangan. Ayo geus lah. Kuman macem-macem. Prajurit, ayo lawan. Oh, kita ngobrol ding. Woi. Serang ayo. Serang naon? Iya, ayo hancurkeun tuman. Ayo, urang hancurkeun.
Beres si budak yo. Mending saya Kalau ngobrol. Awas, awas, awas. Awas, awas. Mundur. Awas. Awas. Sok, lawan Mang, lawan. Awan, awan, ayo. Hancur, habiskan. Hap. Hei, ya kurang dia babaturan di dia pon pas. Iya mah anu pasnya urang ho. Iya. Saya jeung aing ayeuna dia, ayeuna di dia sia. Sia jeung aing sia. Enggeus eta mah babaturan apaan bareng mangkatna. Heula aing kelutung saha. Eta mah ngawal di dia ulah gelut kunaon gelut jeung ieu. Pan babaturan ieu teh. Musuh. Sugan aing saha aing kudu sondon nyan. Yo kacamata Iya tidak. rek jadi moal. Gos ayo jadi di dia. Goblok pemajikan ay. Yo. Kurang dulu teh opatan ayo. Ayo. Greget, orang greget. Siapa aing ngajaran. Ayo, balik. Jangan yo kawin teh yo. Wes, nal aing ketinggalan. Gerak. Aing di bawah nih. Aing lembong aing balik. Aing ngembung aing mah. Aing mah. Bisa kan kau aing apa-apa aing. Lepok teh sia lepok tah. Lebok sia. Emang geus tinggal emang ah. Oh, aing. Dia nih salah. Goblok aing dicari gangkeun. Urang Karawang, asli Karawang, kota perjuangan, tandang Makalang, betina perjuangan, logatna Karawang, bahasa Karawang, kumaha urang. Urang Karawang, asli Karawang, kota perjuangan, tandang Makalang, gedina perjuangan, logatna Karawang, bahasa Karawang, kumaha urang. Urang Karawang, asli Karawang, kota perjuangan, tandang Makalang, gedina perjuangan, logatna Karawang, bahasa Karawang, kumaha urang. Bapak, ibu, tete, ulah poho, kudu disableker, lamun teu disableker, nya enggeus. Ngeri goblok kena batu. Hati-hati.